Astagfirullahaladzim, Mang C sekolot, lo ngajakan tuh bener baik. Terus kan lain be Mang C. Dia Ji diajak ngeunak kuen kalah tedai. Aduh, kumaha Mang C-nya? Kedeng deui kan maghrib biar rek buka. Guys, tapi Mang C ulah mau ngasasanya. Setelah Mang C, iman orang kuari mah kuat, moal kagoda. Hampurannya Mang C. Cemen lu. Biang karak maya. Gini Mang Den, yang ngebatalin bulan puasa itu cuman makan sama minum. Kalau ngerokok nggak batal, kan asapnya dikeluarin lagi. Atuh puasa Mang, masa bulan puasa Ramadan setahun sekali ente puasa. Emang Mang puasa? Puasa lah aing. Ngarang bae saya Mang itu puasa. Punten. Bu. Rek Mayer mau anjukan. Wayana sih Bu. Geus 2 poe ya, can bebeunangan bae. Kamana ieu? Wah, jelema hiji jajan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon, A? Astagfirullahaladzim. Gelis amat ya awe. Batal moalnya aing puasana. Nempo awe gelis kieu. Aya aku naon atuh banget. Teu naon, Neng. Abis si batal puasana. Kok batal sih, A? Emang hubungan urang jeung puasa teh naon? Aduh. Kieu, Neng. Neng kan terlalu manis. Lamun kebal-kebal ningali Neng, kena puasa batal. Modus amah. Tos kuari adek naon? Kieu, Neng. Aya perlu kana maneng. Aya teu mana? Adek naon yang emak? Emang yang masalah naon jeung emak Neng? Santai Neng gelis santai. Teu masalah naon jeung emak Neng. Cuma aya periogi doang sih yeuh. Sakedik mah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Aya perlu naon jeung emak urang? Ulah macem-macem ka emak urang. Santai Neng gelis santai. Ieu kumaha jelaskeun ya. Emak Neng eta boga anjukan lejing 2 bulan tos jatuh tempo ieu. Hah? Nu bener bae emak urang anjuk lejing? Bener atuh ama Neng. Terus aya teu ieu si mana? Hampura, A. Emak urang lagi keur nyeusehan di Cinangsi. Hai si Neng mah. Lain ngomong ti tadi. Hampuranya, A. Lewat heula wae. Engke kurang diwartoskeun ka emak. Nya atuh Neng, teu naon. Tapi ngomong-ngomong, minta nomor WA Neng dipasihan teu? Oh, hayang nomor urang. Mana atuh di HP-na? Ki Neng, save bae nya. A. Ieu A, tos di save-nya di HP AA. Turun Neng gelis ya. Bayar pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dararia. Puasana boboga hambay mah nerarangkep melong dararia. Aya naon Mang Den? Caprak sorangan bae. Istighfar Mang Den, istighfar. Caprak sorangan bae. Ieu kan keur puasa. Jadi iya Mang Ajok. Kerida tangan dia. Astagfirullahaladzim. Ari Mang Den kunaon sih? Memarahan bae tadi. Istighfar Mang Den, istighfar. Aing naon dia Mang Ajok magan aing. Urang mah lain magahan Mang Den. Ieu kan bulan puasa. Mang Den kan keur puasa oge kan? Mulai emosian bae, lain kuna naon besi batal ke puasana. Dia sebagai sama Mang Ajok. Wah ngomong gitu.
Anting potong duit sobek. Anting potong duit sobek. Bu, kayak anting potong duit sobek. Anting potong duit sobek. Can beres itu dia. Tadi lah ya, aku beri itu lah. Aing naon mang, ngorokon aing. Duh, aing mah hampura mau bisa iluan ngabuburit yo. Nanggung pegawaian. Hampurannya. Ayo mang. Anting potong duit sobek. Anting potong duit sobek. Udah. Rasa amat usaha. Sugih mual. Naon emang nganjuk ngacaprak bae. Astagfirullahaladzim. Kurang Mang Den, kurang hilap tadi. Mang Den geusnya, dek maghrib ya, dek buka, urang tilang ya. Mau kebal amat dia. Niat taraweh itu dia. Ih, pugu main hampura doh. Arah Hanupis. Ari Hanupis naon dia? Ah, dia mah dong. Ripuh amat. Tenyau Hanupis aja. Mana artina Hanupis eta naon mo? Hanupis eta tunun pisan doh. Kan aing gawe dina dinas perhubungan. Hebat dia mah. Ti iraha dia gawe di sub. Atuh geus lila doh. Dia mah kalah ngajak ngobrol. Kumaha taraweh moal ieu? Kaburu anggesan. Ih, mo. Poho aing. Ayo geran lah kabur anggesan. Ayo ge. Lah, mo, pan larehe kieu mo. Geus anggesan gitu tarawehna. Dia iyalah ajak ngobrol bae sih tadi. Ih, pan nyalakeun aing popolongan. Tadi aing nungguan dia di hareup imah. SCB ieu dia. Dia mah aing di bae nu salah. Kan tadi geus ngomong aing kana Hanupis. Misal mo, haliu bae. Terus kieu urang ka mana? Ning ka Masjid Agung. Sugan di Masjid Agung macan Fauqa nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mang Den suarana kieu. Dia deui parangas aing manganjuk. Ampun aing. Keur sore mulai Mang Den. Emosi bae masalah naon sih Mang Den? Emosi aing keur sore mangjok. Ngabuburit aing nempo bubuhan bae aing. Naon pake emosi segala sih Mang Den? Jangan bobogohan batur. Atuh sirik aing mang. Atuh nek iraha aing bisa dong kitu. Geus slow Mang Den. Ulah dipikiran eta mah. Geus ya, urang mau ieu. Cuaca kieu mah loba kendahar Mang Den. Emang dia mau naon eta? Tah Mang Den, geus pokona mah mangseg bae ieu. Tadi urang keur nganjuk, anu mere geus cokot bae urang lah, lumayan kan? Dia mamang sekali mau kadaharan sesa deui. Setelah Mang Den, ulah loba omong. Mending dahar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jahe mang ieu. Kue mending ngeun jasa ya. Bisa ane menang. Bisa bae Mang Den. Mang bae sih lapar. Can dahar aing manganjuk. Tadi teu keur buka puasa. Lain aing men tadinya.
Lagi Mang Den tah. Bismillahirrahmanirrahim. Atah, aing mau jeung dia mah. Taraweh gagal bae. Nyakeun aing bae jeung dia mah. Ai budak dia. Sampurkeun tah. Sugan aya kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Adol, jeung saya. Iya, Mang, betul orang. Katmo. Tepangkeun a, urang Katmo. Hebat seorang ngaran nama. Lu di mana gitu? Mang, eta saha? Dia terkenal aing gitu. Kenalkan ya Dol. Mang Dendi baturan aing. Anu bawa kawasan Musola Al Hikmah. Puntennya, Mang Dendi. Katmo ngiring gabung ya. Kebun Kamadia. Dia yang ketua ormas. Punten ya, Mang Dendi. Galak amat sih, Mang Dendi. Tekan deh kita buat aing ke parosin kieu. Woi, Mang Dendi. Selalu baik sih. Ulah pakai emosi baik. Mau Dol, hampurannya dimaklum baik. Mang Dendi mah bawaan orok. Dari geus darcan. Yuk kue yuk. Beradar. Nuhun ya, Mang. Aduh, baiklah. Tolol dia manganjuk. Kue main bikin baik. Aing lapar keneh. Modus amah. Tos ada bari naon ku ari. Ih, Bener. aya naon priologi jeung mama urang. Ya. Ardia sebagai sama nganjut. Ing manganjut banget tuh. Hebat dia mah. Keti iraha dia gawe di sub lah aing. Atuh geus lila Dol. Ih, pandai nyalahkan kan aing. Hukum ih serius sih. Ih, pandai nyalahkan aing. Popolongoan. Pan aing nangguan dia tadi. Geus lama ulah haliu bae. Terus kieu urang kumaha? Meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, nuti kampung, nuti kota, pokoknya mah sa-Indonesia. Tong hilap. Channel Baremaja di subscribe. Mau nonton iklanan, wayahna betong dilewatkeun. Sakitu beti pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.